kabongohan bangsa urang ya. Wah, kabongohan Dri. Raja urang dek diculik. Ya, kumaha nyalametkeunana? Hayu. Anu rek nyurikna urang tewak. Bapak uningan ti saha? Culik tewakna. Dina sajeroning gering bapak lain sagering-geringna. Monitor. Tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet, nagara salamet, musuh bisa kausir. Kitu anya celangan ya nama. Ya, dalin sagering-geringna cek oge. Percaya ka bapak. Paingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima. Ya. Da pisang na make ti kotok. Dipangbuburkeun ku bea. Teke gitu. Si horeng bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah. Nya. Kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu pendek cicing dilebak sirahna mapakan mega. Ngalayang meureun budak leutik bisa ngapung gitu. Eta ngamonitor megang. Leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah bapak aing. Wah, Heeh. Sakitu jak. Moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh. Kitu. Keamanan di urang kumaha cicingeun? Tenang. Ayeuna urang bejaan sakalian. Moal cukup urang teh kudu loba batur, hayang maneh loba batur. Kantenan. Ma, kaula nun, nah heureus cai mah. gerata tahar gitu. Maksudna bakal datang semah ka dieu. Nah heureus cai. Mangga kaula nun. Lah. Naon? Kapiting itu kulub. Da boga kapiting we di saha, Bo? Lajungan naon je? Di mana? Anu dibeli ku si gareng teh geuning. Eta mah cocokan tina karet. Anu dibedol. Eta teh, Anu dibedol ku bola geuning baju. ngan lihat. Paingan dicook wae teh nyapit. Lain ku mati ketinggalianna saya teh. Bade naon bapak teh? Urang nyalukan dulur bapak pindah ka dieu. Pindah ka dieu. Carana SMS kolot. Naonana? Bidiukna pindah. Ka dieu. Pindah da geus montok. Lah pindah deui lah. Pindah lah. Maksudna lajeng ieu Dewa Nur Cahya meremkeun socana rep sidakep sinuku tunggal mati ini babahanan catur dria. Catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cita lan rasa. Iya ieu. Nyaeta ngagupay ngagunakeun ilmu panggupay rasa. Nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna. Walah, ieu inggih. Anu digemol ku Arjuna. Leungit tina gemolanana cing balelesat. Datangna katumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung. Des. Putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan. Nyaeta jaradi jelema. Tingali pot aya cahaya naon itu? Loh kutumiri. Kutumiri nutuk leuwih teh. Nah, kutumiri teh beda. Koneng bodas hideung. Beureum. Unu biruan tamanya. Ka dieu majuna. Nah jadi di jelema dieu. Atuh geuningnya Sing baru Wah Star Trek teh teh. nya. Incun ini anu teh. Wilujeng Sumping, yap. Sampurasun, rampes. Astagfirullahaladzim, eta teh dewa, Pak. Tanyakeun ku maneh teh. Aya keajaiban gitu. Wilujeng tepang deui. Sanajan urang papisah. Tapi tetap urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu. Urang ngamuara deui dina hiji rasa. Sahak jeung sakawajiban. Laras mangga calik-calik.
Aduh cepot dawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh saha ieu teh kula bapa maneh bapak abdi lain teh lieur ieu teh Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna. Aduh anak king Asta jingga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh lieur Wilujeng tepang deui mangalingi-lingi. Aduh nuhun salamet maneh bapak abdinya geuning nyaho apa we geuning tadi Wilujeng tepang deui lingi cepot salamet maneh jang dawala salamet mangalingi-lingi bapak abdi deui nya bener alah ya Kang ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi wah ayeuna mah Pak ya loba nu ngabelana ieu teh bapak abdi kabeh ari salira sarua nya ieu teh sadayana ieu teh salaki mah nya anyir kuatan emak kulimaan lho boga teu jamu naon Tuhan ngabela nandangan katunggaraan bapak punyungeun abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapa ayana deket-deket anak talus bener mata korehan anu sok didongengkeun ku bapa ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong bapa mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk bapak nya anu didongengkeun ka pungkur naon Kang cing bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan papat kalima pancer lain haji dari rukun Islam hariwang kang nakamana ingis dumerek pangga tungna diteping melantai kirasana melantai hati bukan mati rasana Nyet diri masing cariacing Dunungan masing emut perang putih Bayuyut pusat Kadek kejojonan teuing Salira kedah di jari Kumara di pawenangan kedahnya jadi pantrangan mun teh gaduh pamadekan leungiteun ka manusa leungiteun serepitna dura pangrina nu tatu matak tugeuna cancam marica tekau rek kumanina teu weleh
musibah teweleh menang musibah payus mun sirelingan mantes mun silih tulungan tandani silih ajenan du masyarakat manusaan Nur cahaya sesekar ningwang cahaya papat warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng luar biasa ngimpi aing teh lain itu wala aya keajaiban kieu Kang ieu babarengan jeung Semar teh derugi babarengan ilmu laduni teh itu meureun eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu 4 kali 5 genep 7 8 ciwit lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu 4 kali 5 RW 3 4 kali 5 pacar gitu lain jauh-jauh ke RW 3 itu nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana oh saya nanging kaula ngawakilan anu tilu lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna doh eta wow si horeng raja THT oh janya kabereun jadi jelema daek cocorokot kumaha hate jurungkeun ku hate dijurungkeun ku hate bener oh montok jeung begang oge kumaha hate eta nu ngajongklokeun teh hate hate kusuk nu jol begang wujud dek gerelut kumaha hate sagala rupa ge kumaha teh oh cing jadi guru amin jadi ilmu wujudna kitu datna sifatna kieu geus aya parantos kantun asma jeung af'al kaula pingaraneun anjeun gumantung kana warna pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu waduh dupi kaula Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi dupi af'al pagawean anjeun wayahna pangnewakeun Arjuna geramanian di pancuran Talaga Arum hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan sabab eta teh katenung ku jurig alah nyaan euy jurig degening sakti wah akang kumawasa
tapi moal leuwih mulia tibatan manusia ayeuna Bapa tingali nu kumaha nu mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana luar biasa idola eta ulah Bapak kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka negara awa ulangit engke sarerea tepung di ditu tapi Arjuna bawa ka itu da geus sadar tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awa ulangit tupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima karunya Bima ayeuna dina embal salametkeun sangeusna di mandian langsung bawa ka awa langit di ditu kumpul siap itu cenah nonton di ditu di jadi Nu Payun Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi aya abdi Nurulung Nurulung rinit alah sia Nurus Tunyung pantes dupi kaulan Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna gara buru-buru datang gitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tamangkeluh siap ayo sabab Kresna teh pengaman dunya cing aya gawe gitu oh gaji we gitu aya gawe teu gawe henteu yang busung nya siap banget ayeuna kaula bade mios pot bek milu ka bapa nu mana maneh cing bingung ge bayu aing bek milu ka mana Kang pilih hiji di antara anu 5 ieu sa anu panggede duit panggedena duit anu reuncem Kang nurencem nih abdi marek milu teh kan nu reuncem karena teu susah kuring mah kumat tugas di pancer we geus milu jeung kaula saya mari lu EKB anjeun supaya ulah ya gangguan di jalan hayu dit mangga salametkeun Arjuna sangka teuing Bapak aing benar Kang da eta boga Bapak mak ngahep-hep we luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat eta salat daya deui Akang bisa salat maneh mah geus apa sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna salat geuning ai maneh tara-tara teuing atuh lain bener kedua teh tara siap eueuh buruhna sia tahu naon heuh kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana nah aya kitu teh mah heueuh abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat aya janji dekul mah eta mah tuturut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we apa dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh supaya kahartieun ai salat teh tugasna aqimu shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower
adegen tower di mana geus diadegen tower aka ti dieu ngomong ke Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau Halo telepon. anjir cacak syariat teteh Nyai cager di Jakarta Nyai cek kurang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener da wala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat di keureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir Pulsa teh zakat. tara sodako tara nyieun kahadean ka batur Tara nulungan. kumaha lamun dewek daek sodako daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beuri jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun paling suwe dijual rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana sae anjir puasa di keureueuh tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat teu barang hakan ngabuleun maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea Nahan lapar wungkul. zakat kalah beuki pedit sia teh beda masjid geus pareng-reng Siri omongkeun. Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileunglem teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon Cing. jauh doang jauh Eta aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR. wah digadekeun kana urusan dunya paingan teu dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala Ah pinter. kitu Pak syukur sok ayeuna mah urang gawe we salametkeun nagara salametkeun pamimpin urang nyaeta Gusti Yudhistira anu penting kerek diculik urang init gawe we nya Pak lah urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam Sok atuh pikeun. itu bueuk nanti kencarkeun karunya tong dikerem we Cileuk. alu resep dekan empo bueuk teh Nah, make resep pakai. asa nempo potongan Asana pemotongan di Cina
bebeja heula ka ma. Hayu. Kenawa. Sok gerak culik raja kaula. Tapi sacana nyulik bakal dipegat ku kaula. Awas. Ma, kaula nun. Bapak dek berjuang heula ma. Wilujeng Kakang Semar. Tuna lampah eta kacarios ieu anu bade nyulik Yudhistira. Nyaeta cicing di perbatasan. Terus ngadaguan waktu penting dek ngabongohan Raja Amarta. Iya hiji. Yudhistira penting ke sampean bakal diculik, bakal dibawa ke negara kaula. Kang Sampurasun saha gini ki adi aya naon ye. Nah haji ka dieu daya Kang wayahna ulah dituluykeun. Bahaya urang Amarta canggihna leuwih ti urang. Aya kajadian naon maneh ieu? Alah mangih kareuwas anu luar biasa. Doh. Sarikaya di kupatan di tanak alun-alun samudaya kalapatan. Pak Ustad Ayu Pamukimah Pak Ustad Haji Ayu kesana maklum. Salaya Hati tedaikeun pangalih gandrung hese diubaran dapuku hati tiba ku anjan hati kangen banget kulaku geterna kampung ngandukamat jeung durian sukan datang nu bumi lamustikang di pawangan mustika Pak Ustad Haji Ayu anu bager dipanggil dina angan ngagalindeng cep agil anu bager jadi tedang panyilekan mugia yang terus nalanggeng
Kaget gunirahan ningali ingkang sampun prapta sampun prapta aya naon maneh ka dieu nuturkeun sadaya-daya magih kareuwas naon pilih akang cilaka Luy da kaula oge ieu teh aduh gegebegan hate jantung teranu ai kitu kumaha saangkatna akang teh marukana kadatangan Sema saha Arjuna jeung Dorna maksudna dek guguru ka saha ka raja urang ai ku raja urang teh ditarima heug cenah maneh guguru ditarima asa syaratna maneh kudu maehan Semar ditek-tek opat dipenta syarat diridig geus caritana kaula teh marengan Arjuna di jalan panggih jeung lanceukna jadi korban ya langsung katumaritis heueuh we kaula ngadagoan di perbatasan leuweung teh Arjuna teh mawa Semar ngan geus paeh Semarna teh duka dicekek duka kumaha geus jadi bangke nya di leuweung teh ku Arjuna teh dicacak jadi opat dipotongkeun di bulan ku lamak bodas eta teh ya terus yang ngaralamun saha teh Arjuna jeung kaula baina geus gadon ngalamunna keur teu puguh ngaharuleng ngareureuhkeun tina kacape iya meureun ngadongeng teh geus rada lila ya cekeng hayu Arjuna urang init urang nyetorkeun ieu wujud Semar ka raja kaula doh leres hayu atuh cenah durug-dug teh Arjuna nyokot gemolan nah gemolan teh beut eueuh naonana wujud Semar teh aya gemolanana we nali eta potongan-potongan wujud Semar teh eueuh laleungitan kumaha meureun di leuweung mah da kudu aya tapakna kudu aya tapak ieu malawon teh nali keneh paguh luar biasa bingung tah kudu ka mana neangan dek ini nyetorkeun ka raja maklum ambek raja teh adatna wah disahaeukeun mah lamun mawa paisan kosong teh mah moal teu disiksa kaula madu durang menurut menang bebenuh ngalalamun salila-lila di leuweung duaan jeung Arjuna no atuh keur ngalamun kitu kurunyung teh aya budak ngora ngaranna teh Nur Banyu eta teh mencerok ka kaula jeung ka Arjuna teh saha teh eta Nur Banyu netepek lan ieu cenah nu ngaran Arjuna teh jeung Nur Banyu teh ka saha ka Arjuna ai Arjuna bari cengkat tina Cingogo heueuh rek naon gitu oh syukur atuh cenah nah eta mah jojekuk teh saha Nur Banyu ka Arjuna kana cukang irung Allah atuh puguh Arjuna teh ngadayagdag ceuk kaula nanaonan sia teh teu puguh mimitina make ngadagor segala digabrug ku kaula eta Nur Banyu ai sugan teh moal ngabalicet ai dihareup tangka kai gede beletuk teh sirah kana tangka kai leng
barang ngareret deui eta peukeun Mataram jam momom ngareret ka tukang Arjuna geus eueuh jeung eta satria duka ka mana wah eta nah kitu riwayatna mah kaula rek balik kumaha kadunungan sieun diambek tangtos atuh dek milu nyulik we ka dieu ah nyarek ngagabung heeh dek ngagabung ngan kade cing ati-ati balik ka kalera geus eueuh sabab kabaca ku kaula ieu teh daek intelijen wah urang negara Amarta eta Nurbanyu leres atawa ti Densus 88 rupina ulon penjinak gadis bom sumuhun tah kitu ieu boa-boa ieu rahasia urang teh geus kapanggih kabongkar geus kasadap urang ka monitor datan nirata ngademan saha itu datan nirata ngademan eueuh pakulingan urang eueuh pakulingan urang eta leumpang nepi ka araraneh jelema ieu nepi ka ngacan kitu alah pai suganteunnya kaya aya jelema nih saha satria ngaran kaula Nur Cahya wah lobatina Nur nya nu tadi teh Nur Banyu ayeuna nu lewat Arjuna ge ieu Nur Cahya aya eta kuring nu mere bawang Nur Rohman Pak Haji Nur Rahman pantes itu aya itu nu tukang kuring heeh Nur Malasari da eta mah tuh istri dek ka mana sampean dek newak culik culik naon peuting engke Raja Amarta anu kakasih Yudhistira rek diculik kusaha wanyeun geus kasadap tuh percaya geus kasadap urang ieu monitor lin ya tuh tingali dina tangka kayu teh kamera wungkul di leuh kamera wungkul atuh sembunyi pokona si laing ngalengkah di perbatasan ieu dina harti cilaka sia nyaho ti mana anjeun tina hate sampean kunaon nyaho hate kaula pokona apa tina rinat beungeut anjeun oge geus kanyahoan kita benten atuh mau bisa ngebohongan hate mah apa beungeut teh gambaran hate benar kan setiap beungeutna beureum eta hatena goreng anu kitu teh kudu ditengeulan buah ka aing sia teh goblok sia rasana teh bodas bener teu sadar urang ngajar Nur Cahya apa kon wani marang aku ora wani dening ngapaku lanang koe lanang aji mula ti tegah ka dia pada bejaan dulur anu sawarena deui kapung wakul buaya mangap manusia model kieu siap ade sing hati-hati haling pot haling sawios atuh ku abdi lah haling montong pipilueun sia jelema sangsara mah goblok jerowo moal ngadak-ngadak minta nyatu ka sia sangsara siap wae goblok sok tong dihalangan atuh halo mulo gas keun siksa wae sia percaya atena mah mangplang sia teh sawios atuh ku abdi lah mundur awas loba batur teh ieu maju satria Oh,
teret. Naon si darurat teret. Lamun teu katanagaan aing kabur. Wah. Udang sia. Ayo. Ayo sia. Wah. Dawana. Tulung. Modar sia. Ayo sia. Lo. Dawana. Modar. Alah dah. Lan Cilaka itu pun lancek dialungkeun dulu. pilarian atuh. Wah. Tolong. Newo wae teh si goreng dodonges. Iya. Raden Gatot Kaca. Iya iki. Satria Mulajang Tengah. Anu nuju matroli kaayaan negara. Leres. Memang di hiji leuweung aya anu dicuriga. Nanging sateu acan ngayakeun tindakan soteh. Doh. Teu acan ngayakeun tindakan soteh dumeh eta jalma teh can ngalengkah. Can ngaleuwihan perbatasan can nincak ka negara Amarta. Doh, ieu ge. Tapi ujug-ujug aya kajadian. Tulung. Saha teh? Lajeng Gatot Kaca Nyi Roro tina Mega Dutamana. Geus aya nu nulungan. Tulung. Alah, alhamdulillah Naon Kang? nyangsang dina tangka sukun. Totokeun Aden kayaknya. Aya hilet ping Lah, aya Bang Bara dulu. Totokeun. Jalma teh boga rumah sakit teh. Ih, Ngalangar sia. jadi tulungan. Tolong. buat pluk-pluk gitu. Apluk gitu. Kuatir. Teu aya deui Aden. Buat kamu ruluk. Udah. Udang. Alah. Da geus salamet. Udah sedap deui. Euy. Euy. Aka selamat. Selamat. Ari silaing. Kuring. Tingali we. Udah. Alah. Kelek-kelek Gusti geuning teh Bapak Panglima. Semah kapihatur Bapak Komandan. Diuk. Daya Ahok. Salamet geuning kurang teh ieu tingali aya Bapak Komandan. Aduh Gusti. Mana wi teh sanes kopi anan? Mana we sakarep. Alhamdulillah. Sekretaris PBB. Nuhun agan. Abdi disalametkeun agan upami teu ditewak ku agan abdi moal teu gepeng. Wah, pejet mah. Rag-rag kana batu. Diuk. Wah, teu pejet. Akil. Nuhun agan. Dialungkeun ku saha? Ku jelema kulaan jangkung gede. Wah, gitu. Sakumaha teh jangkung. Urang mana? Urang negara awu-awu langit. Patih awu-awu langit. Awakna meber. Meber Saluhureun agang sakedik. Awakna teh jangkungna non teh. Sagi itu mah ya. Tatona dina bujal. percaya
Saya. Eta teh jelema teh keur diincer. Kunaon sia ujug-ujug ribut. Dek ditewak ku abdi. Eta teh bade nyulik Gusti Yudhistira petingke. Ngalanggar sia. Ngalanggar naon? Lumata kudu apa kana ilmu militer. Strategi Eta teh mangkeluk teh ulah waka ditindak engke maneh anu bakal bahaya. Lamun can ngalengkah ka ieu tempat amarta. perbatasan. Ngaliwatan perbatasan kakara ngayakeun heula pertanyaan. Jeung ulah ditindak heula belum. Kudu apa kana hukum militer. Salah. Lepat atuh abdi. Kencan menang pala menang palu. Ye, lewat bangsat oge. Bisa sote dihukum hiji bukti, dua pengakuan, tilu saksi. Da ieu mah teh ngaku. Saksi bukti pengakuan. Geus ngaku naon? Parantos ngaku yen penting engke teh bade nyulik. Ngaku manehna. Baru ditekan ku maneh. Da mah sieun ditekan ku abdi mah. Tekan dicicak. Manehna ngaku utusan ti awaul langit. Bapak ditindak minum sukuna. Maneh rakyat. Nuhun, ngayakeun tindakan, laporkeun keur berwajib. Ulah main hakim sendiri. Ulah janji. Anu leutik serba salah. Bisi kami yang belit kabeh. Sidik kuring direk niat bener, niatna bener tapi salah ngalanggar hukum. Salah kaprah. Artina maneh jadi rakyat teu sadar kana hukum. Jadi dikik balik dengar. Nah, kado. Aya kadua mengenangkeun. Bari baeud deh. Aya kadua rarato. Da kudu kumaha aing hirup. Mun ditengah dukung. Padahal tina nyaah aing teh. Baru dengeun-dengeun si age ka aing. Jadi dukung si Mahmud. Sumuhun rumaos saya agan. Tapi ieu teh wajib ditulungan aya budak ngora agan da abdi ge kabawakeun ke budak ngora. Iya. Ayo man bangkong. Nah balik deui. Naon? Nah, geuning balik deui, keung. Rasa gua batur. Gua batur. Nah, keung sabab di hareup aya nu ngaresek. Eta babari balik cenah mah. Adi papagaan deh. Kacanakeun abdi teh ku budak ngora. Saha? Ngaranna teh Nur Cahya. Saha? Budak ngora ngaranna Nur Cahya. Panginten karek 20 tahun mah. Budak ora pisan atuh. Ngaranna Nur Cahya. Nuhun kabawakeun budak ngora eta. Oh, eta mah jong ngajak gelut teh ka batur teh. Maneh cenah rek nyulik Raja Amarta. Nya eta teh salah. Bejaan jelema kitu teh. Da abdi teh apa? Gaul jeung kaula tiba heula tapi sia teu nyerep-nyerep. Aku teh apa? Duka kumaha? Dibawa kana kitu mah bodoh abdi teh duh. Bodoh kana hukum masih teh. Da ieu wiwaha teh hidup. Oh. Kudu boga wibaha teh etika teh. Pugu manehna teu boga wiwaha mah. Kaing ibu sorame. Teman da baheula atuh. Da baheula atuh. Ngaranna teh Nur Cahya. Nur Cahya. Budak di mana? Ai kapungkur teh budak teh di abdi keur leutikna teh. Nya, dikuku. Diwarah ku abdi. Tos 20 tahun leungit teh budak teh datang-datang ayeuna. Ayeuna geus dewasa. Panginten sakola di luar negeri, pinter teh kan. Eta teh Saha teh? Eta Dewa Nur Cahya. menang beasiswa. Jenius, kengeng beasiswa teh. Sareng beas beureum. Leuheung leuheung. Halus teh. Coba kepanggil teh halus. Halus sabulan dipanggil teh. Polontong anagan. Waniana mah waniah dengan polontong. Cekeng ieu cek abdi gede gitukeun ulah waka ngayakeun tindakan cing teh ieu. Aduh. Ulah nyanyahoanan sabab di urang teh aya nu berwajib. Eta cenah Gatot Kaca. Gatot Kaca teh kala kasorana gede gawe eueuh. Gaji. Ceuk saha teh? Eta ceuk eta. Ceuk Dewa Nur Cahya.
sorana ngomong gitu ka kaula bejakeun cenah ka Gatot Kaca sok da aing mah teu sieun eta cenah Gatot Kaca teh nu gede liang irung bener eta teh dawala si dawala mah harita teh nuju kiih si eta masuk nyilakakeun euy di mana mangkelukna palih ditu Bran ini siap nah teteh adukeun pan itu teh ti pihak urang Gatot Kaca ti pihak urang rek diadukeun sakali-kali yang we ulah aing wae nu diaradu teh keun manehna antep sekali-kali di Bali mana jelemana ieu teh dialungkeun ku aing ge pokona bisi loba batur bantuan aing siap Gusti sun gokong kaharepkeun percaya aing mau jangkrik awas sing hati-hati siap Gusti sapraptan nepung Gatot Kaca sampun dumuda tengah wala di luhur datang Gusti moal anak Japati gitu wah anak Japati Bonggawa anda mah wah itu oh iya sorana gede wah sorana sopo haranira nanya ke kaula weh gini si itu ketemu lagi nya wah di mana si teh ku aing ditoto gede sugan aing modar urang moal colena rag-rag di warung nah teu mawa kerating deng di jagoan ku aing mawa bubur ayam bubur nah si teh bubur mah paragi cangkeng kayak gitu bubur gitu bubur ayam bubur memaot maot mah gugur cing ayo gugur mah ngebeledug jelegur ngebeledug mah jurig saha ngaran anjeun ngaran kaula Jabang Tutuka wah Jabang bayi Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto Gatot Kaca Purabaya Puru Kuntul Karitungu Purabaya Hancing Jaya Hancing Cetet anjing carekeun ngerikat gitu aingnya nak lebih kapas gitu boy matak teu keuna ge rikat aing Kancing Jaya Krincing Wesi Krincing Wesis besi Krincing Wesi Arimbi Suta Arimbi lapar ayaku bere refleks gitu aingnya percaya tapi pas we Arimbi Suta Bima Putra refleks gitunya tapi pas we itu Bima Putra Badalungan Badalohor cepet gitu tapi pas we kita cepet wani marang aku ora wani dening ngopo acan nah dengit coba maju kurang ajar ayo pada geuleuh ti tadi kene aing kasih aja jadi jeung si Huis eta mah saha ngaran sia ngaran kaula
Semar Suta. Semar Suta. Siti Ragen Suta. Siti Ragen Suta. Bagong. Bagong. Astra Jingga. Astra Jingga. Sepot. Sepot. Sutisna. Sutisna. Abdullah. Abdullah. Uned. Anjing lu baru batiin saja. Modar sia. Wah, usik sia. Modar sia. Anjir bisaan euy. Ya kitu. Leutik-leutik. Iya. Weh. Anjir berat euy. Berat. Alah berat. Wes. Berat. Ya. Woi. Eta Rika teh kitu teh mah. Sangka euy. Tukang ulin atuh. Woi. Sok sia. Alah gelo enti totong. Aya naon? Panuju. Wait. What? What? Lieur kan Papupis. Ini digawang kacida sama jeung geuleuh kayaknya. Oh. What? What? Alah lieur euy. mau teu ulang. Oh. Boa gay sia teh. Homo sia nya. Weh. Pek anjing pek. Homo dititah sia mau blok. Mau diasongkeun. Dah bebas. Ampun. Mau diasongkeun. Weh. Dulunya ini Kang. Terusnya ngingki. Eta tutunggulan Kok gitu bulan bangsa naon si Gatot Kaca. Woi. Penasti kersayang tumampa. Iya. Leungit Senopati Dadia Dewi Gedeng Permoni. Ampun teuing Gatot Kaca. Curig awewena. Waras. Gan, ya. Dong. Lebar gan.
Awak. Awewe cacageun. Awakna memulus. Awak nama bodas. Kumaneh we tuh nya? Agan heula. Ampun. Pakai itu nyebut agan heula. Kunaon agan teu ditewak? Alamatna nyaho. Pek lumpat ka mana tah awewe? Rasakeun sia. Penasti kersayang tumampara. Duh, iya. Ieu patih nagara wau langit dijamak ku Yesina teh ya. Leungitan perbilang tanpa kerana janglek jadi lurah togog teh cuman. Iya. Ya. Wih. Tuntun ku cucu. Dasar tukang lolodok. Asal dunya paduli picilakaeun oge. Tuh sedaya-daya. Upami teu kieu apan urang teh sami-sami tugas. Wah, sampai kepentingan itu. Sadaya-daya nyangakeun upami lepat naon hukuman balik. Bisi kapanggih ku si cepot sia disiksa ge. Teu pinodam ini. Ucing-ucingan jurig. Tapi kalau meski itu tahu ucing-ucingan. Satria. Gening ieu teh Raden Gatotkaca. Ngomong naon sia ka kaula? Wah, iya. Bener sia nyebut gede liang irung. Kek saur saha ieu teh? Tong tadi aku. Kaula lain Gatot Subroto. Tapi Gatotkaca. Oh, si Cepot nu ngadukeun nya. Semua salah deui. Si Cepot nu ngadukeun. Cepot. Pot. Kang. Itu di saurang. Cepot. Akang di saurang. Marekeun datang sieun. Dawa. Abdi, pamulikeun udun. Abdi aya agan abdi aya. Nah itu sekolah. Pamulangan anda pan gede. Kebeneran si dipaehan bae. Terus ini si Cepotna. Kantun aya si Dawala keur pek calukan ku agan. Ulah nya aya. Geus sarua jeung sia aya. Urang teh sanes domba tong diadukeun ku nu laleutik. Anguran urang sadayana cing ngasuh anu laleutik supaya maranehna araman. Tarang terem ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu diharapkeun. Mun urang salaku pajabat pasea sawajing mere contoh kanu dihandap. Nemongkeun kalemahan urang. Mangga. Ayeuna urang sareng urang ngajugjug negara Allah langit. Percayakeun ka kaula pikeun newak jurigna. Anu geus jadi korban teh tuang Rama, Bima, Arjuna geus diteluh geus ditenung. Ayeuna tos dararamang. Hayo, ayeuna kumpul di negara Allah langit. Mangga. Aya alamat anjeun urang mana? Engke ge bakal uninga. Mangga. Kocap kacarita. Di negara wau langit ieu opat satria. Legend. Nur banyu, nur bayu, nur geni, nur bumi sampun dumugi ka teu ngarsa. Henggi. Sampurasun. Rampes saha? Ulah kaget denawa. Kaget denawa.
enjing mah bade pajau pepejeu pami wangsul enjing mah urang pajau pasir koja karapitan ditapakeun teu dibantu abdi sumenya pamitan enjing mah bade dikantung bocah aya budak ngora ieu aya opat bocah datang ka hareupeun raja dek neangan gawe rupina pulang sopo harandira wong ngendi hawamu ngaran kaula Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni kaula Nur Bumi uluh tina Nur kabeh nya aya naon Nur budak sakemarang datangna ka dieu ayeuna teh anjeun teh geus kaleuwih geus leuwih teuing ku ayana anjeun teh dunya resah doh geus kalangkung nya ge raja-raja nu geus taluk ngirim upeti hatena mah teu rido ka sampean geus kaleuwihan tina kana salilana anjeun neangan kasenangan bari ngarugikeun batur neangan kasenangan dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir mangsana kaula anjeun geus liwat nista maja utama wanian eta budak ngora bebelekeuk budak ngora mah pepelekeuk sia kawas anu heueuh wani ka aing budak kamari sore hah tanggung jawab rasikona ditanggung jawab ku aing bener tega larat tega pati bener ya rasakeun sia dah ieu denawa inggih hiji raja anu gagah sakti mandraguna awak ngajungiring nyaeta Prabu Jagat Netra iya inggih nyalangapkeun bahamna atuh calangapna sagede jublag sihung rangeteng ieu opat satria diseuseup sedot disedot ange aji gentra sewu inggih atuh abus kana bahamna opatanana cing darorok dok tulang-tulangna digegel digayem ku ieu raja sasarap terada sirkul menira rangu tulang-tulangna budak ngora keur meuceuna mun dina hayam mah keur jajangkar nikmat nyanya atuh ngadahar daging jelema leres mumuluk aing aduh rarangu alah aya nu nyurung kuy aya nu melak moal cingirna nyelap Iwan bilatung dulu itu biasa di adonan jadi wujud si Semar muing meureun ku aing teh asa di adonan meureun dihijikeun asa kaoplos asa dioplos deui teh si Gelo lah datan nirata ngademang datan nirata ngademang
ewu pakulingan rana geus datang dewe saurang sahaya kaula panserna tina opat nu digayem ku anjeun tadi panserna saha Dewa Nur Cahya buktina pancerna oh gitu yeah. Hayang dibuktikan tenyo aing lajeng Dewa Nur Cahya lebet deh karena wujud Semar Badranaya ari korehat korehat bener bawang dek nepi ka mana sia diadu jeung aing yuk si eta gini ya si eta mau dipecah-pecah ke kabeh jadi makhluk si eta mau ulah aduh aing mah kaduhung dielek ketek dielek ketek ngusik ulama ni ngagugahkeun macan turu sia ka aing sadeuneuk-euneuk lagi satadina ku aing teh moal diganggu sia teh tapi bongana ngelek ketek aing jeung ngelek ketek negara Amarta dina harti bakat ngawut-ngawut falsafah negara layang jamus kali musada aing bagian anak sok kurang ijen jeung aing alah jomolotot itu mah Semar kagok berontok ka palang belang aing dinu lega sia di dagoan ku aing di alun-alun yuk keluar sia leos itu mah alah aing mah kaduhung wa kadiheureuyan teh si eta burukan teh si bahaya bahayana na taku si eta mah tapi teh nyokeun hayang nyaho nepi lempeng pisan jeung lawang karaton Denawa Kresna tika anggangan oge Arjuna Bima tuh yai kaula nundra ka Batara yai Bima anda apa kakang katingali tadi sabaraha satria nu lebet ka karaton cing aya 5 degene aya 5 tapi kaluarna ngan saurang tuh saha nu turun ti karaton dina tetecean geningan eta teh Kakang Semar orangnyana si Semar wah eta burukan teh mah dudu wong samanea eta disebut ulu cupu eta terus sing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan Semar ngajawan tak lumatak tong diheuleuyan sia rumaos Kakang banting sia ku aing wah nya jemel kalinya eta teh jimat ulu cupu Pandawa karuhun belegug nya titipan di parakang gampang pisan kapangaruhan teh sia yai daulat urang bantun hakikatna bae naon upami Arjuna teu kitu ieu kajadian moal kieu ieu teh parantos aya dina skenario anjeunna tukang lantaran atuh bener ieu sadar ya sing sadar sabab upami kitu engke bakak patugang-tugang beda paham teras sareng dulur eta lo jadi ulah nyabeulah ngaji teh kudu lahir batin dunya akhirat salah bener moal normal manusia lamun eueuh iblis jadi ku ayana iblis teh manusia tiasa dewasa kitu ge keur nu mikir urang lalajoan aneh kumaha sepak terjang banting tulang Kakang Semar Gatot Kaca ulah pipilueun cicing antep cenah Kakang Semar wah urusan siapa lan ka dieu ya Kang disauran ku Gusti Batara nun sembah kapihatur lan nuhun pot lan sembah kapihatur agan nuhun pot bener Bapak sia cenah dipaehan
Kusaha? Si Arjuna. Sawios. Kalieu. Peke eta. Sok. Peke kukulinciran. Sok dari piwarang. Peko. Siksa kaula. Kukulinciran anak Si tarik Kang. Awak ke luna teret. Lamun si otang anu nitahna dae kayaknya. Ganahna tong sok itu kan atos nu atos maganah. Era. Kita sieun Urang lalajoanan tingali si Semar. Wah! Sia di tengah huluna mabas kana jero taneuh. Muncul deui. Aya keneh leuwihna. Jikan sia maneh sapterenyu ieu. Jing sok rasakeun sia. Penasti kersayang tumampara. Tuh, iya inggih. Ieu denawa asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Leres. Ku tarik-tarikna tenggelan Semar Badranaya anu ngaluarkeun kakuatan nu luar biasa. Iya inggih. Hingga ieu denawa amurasut paburinsai ngulon ngetan ngidung ngaler jadi cahaya beureum. Si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsu na Sang Hyang Rancasan anu aya di alam marakayangan. Wih! Ampun! Ampun! Jurig sakti setan kumawasa. Duh. Melalui mulia tibatan manusia. Sumuh. Sok sia. Mereka mana lompat ke nyawa. Kabina-bina teuing saya geus ngaganggu teh. Ari geus karek. Kaleuwih teh dulu. Geus karek ketek teh munyi. Ya, Kulang. selamat sararea. Alhamdulillah kulang. Mudah-mudahan urang sadayana ulah sare sore-sore. Eta. Sabab si eta mah neangan bongohna urang. Neangan lemah. Di mana hate lemah, di mana hate bongoh, si eta anu bakal ngawasa dina hate cu. Sumuhun wae. Nu matak cing taliti jeung ati-ati, Leres. iman takwa pageuhan dina diri cu. Tenang. Istiqomah jejeg anceg ulah ungut kalinduan ulah gedag keanginan. Sakali manusia tetap manusia. Leres. Ya, Kulang. selamat anu nonton. Alhamdulillah. Selamat nu ditonton. Selamat nu icalan. Selamat warga masyarakat pamulihan sabudureunana. Sumuhun. Selamat pakuon anu dilalingihan ku sadayana. Leres. Wilujeng masjid anu sakitu agrengna wilujeng ngeusian. Amin. Nya cu. Leres. Wilujeng oge ieu bumi lemah cai anu ku urang sasatna diansikan anu kageuleuhan kakeumehan. Leres. Ku kituna ti uasa para kansa mugia ngahapunten tina sagaro pihak kalepatan ageng sumawonten alit. Amin. Rampung daul tutas pangandika permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui cag tiwa.